Mang Abud ka dieu ieu sakedeung. Ka dieu aya Mang Abud sakedeung. Nu milu gawe, ayo gawean. Pohon. Heuh teh inget boga salaki budak percuma digegero oge. Makareuneun. Apa duduk Geus mangga wegah aya ngagegerona ge. Naon jalma kitu digegero wae da anger mah kadek. Jongjong we kala nempuan kalebat teh. Ieu. Mang Abud. Di tadi digegero di ditu. Kana barudak mah atuh di imah ke moal naon ieu tadi imah. Mang Abud nanyakeun gawean. Kan bae antep budak mah. Heeh Mang Abud nanyakeun gawe milu gawe cenah genan keur nganggur. Isuk-isuk mah angguran mah beres sarapan budak kain kan antep di imah. Heeh geus ngopi can. Mana kopinya? Tuh, ari bagian kopi mah kadenge. Aneh, itu Mang Abud nanyakeun gawe. Kan bae budak mah di imah we kunci we eta na bisa ka jalan. Ah, teh mah tak pusing jeung maneh mah ngomongna aing mah. Mang Antep we. Abud rek nangan gawe lain budak. Main ngadorong-dorong wae salaki naon atuh da budak mah keun bae atuh di jero we. Itu aya Mang Abud. Antep we. Aya Mang Abud. Ek nanyakeun gawe Mang Abud. Aya Mang Abud ek nanyakeun gawe cenah keur nganggur. Nganggap kan budak gue eta mah deket-deketin kana ceuli ketek eta tah. Emang heueuh budeg. Mun teu budeg moal disongokeun kana ceuli moal. Nikot gitu loh kan budak Dasar aing mah